pacar. Lagu gurbugan wae atuh. Halo. Hah? Tit. Wah, luar biasa. Pemirsa sadayana. Dinten ieu mangga urang saksikeun ku sadayana.
dinu pedaran nyaeta jati kasilih ku Junti. Naon anu hartosna jadi kasilih ku Junti teh nyaeta nu sae kasilih ku nu Awon. Seueur ayeuna teh kula kitu bade dipedar ayeuna ku Sanggar Mekar Asih. Mangga cobi tingalikeun. Aduh. Jika meniasa eta teh masalah mitra tadi ngadek rupe. Atuh masih Sampurasun. Rampe. Sampurasun Abah. Ya kadari. Aduh, kumaha ieu ge nu hiji mangul pacu nu hiji gagah. Damang. Pangestu. Asep, rek. Hari ambu aya bah. Aya keur ka pasar jeung. Oh gitu. Tadi ka pasar heula cenah da aya kaperyogian engke. Cing atuh Kang Asep abdi di mana ieu? Sok di mana? Sok. Punten atuh Abah ieu. Nuju nya Asep Bah. Ya, saya ukur masalah lang mitra tadi ngadek teluk wae. Sae atuh Abah masih kene leukeun kana. Naos. Ih. Iya, Abah. Itu aya. Tadi teh penasaran penak sareng Asep wih di kebon. Di kebon. Mohon Abah kan kieu Abah punten we bilih ngawagel acara Abah di dieu. Tuh. Paneme Asep teh rengse kokore di kebon Abah. Pendak sareng Ceu Entin. Tas Ceu Entin teh naroskeun ari Asep aya di Pelabuhan Ratu teh nyanak naon wae. Buka mari teh. Sumuhun. Saur Asep teh. Teu seueur nyanak oleh-oleh sakedik mung asin hungkul. Teras naroskeun deui Abah. Ari di Pelabuhan Ratu teh naon wae di ditu teh. Naroskeun. Sumuhun Ceu Entin teh. Penasaran atuh da Abah. Asep teh nya Asep mah leres sareng si euis teh da. Mung piknik hungkul. Masih asin banyak. Asin di ditu. Saur Ceu Entin teh Abah keur naroskeun kieu. Ari di ditu sasaurna mah cenah Asep tataros henteu. Tah eta Abah. Tataros. Muhun Abah, apan abdi teh nguping seueur wartos saurna nu sanes seueur nu arangkat ka Pakidulan. Milari pangrojong kanggo kahirupan Abah gitu. Abdi teh kieu manu jantan perkabisna mah Abah, abdi teh tos bosen jantan tukang lotet teh nyepengan mutu sareng mutu gitu nya. Atuh hoyong jantan jalmi sukses, jantan jadi penyanyi gitu lah. Tah eta Abah. Kami jantan penyanyi mah Abah pan teh nyepengan mutu deui, nyepengan teh mik gitu tah. Ya abdi teh tos bosen ku kahirupan anu ayeuna gitu maksudna mah. Abah. Keula sakedap Abah rek naros heula. Naon hubunganana kalau tidul eta? Har ari Abah, abdi teh tos seueur nguping tinu sanes Abah. Saurna upami urang hoyong sukses di ditu teh aya hiji tempat, aya hiji pamujaan anu tiasa masihan aura kanggo urang. Kanggo urang teh supados janten jalmi terkenal. Sehingga abdi teh bisa jadi gelis gitu Abah. Jantan sukses gitu tah tiasa lebat kana naon geuning anu zaman ayeuna teh ya. Naon ti Kang Asep anu ngawat net teh geunianan. Internet. Tah tiasa saudara teh nyuhunkeun tulung dipalih ditu. Tah kitu tadi teh naros abdi teh ka Asep teh. Pedah we nguping martos Asep saurna tos ti mana tadi teh? Ti Palabuhan Ratu. Jadi di Palabuhan Ratu teh aya nu bisa dipentaan tulung pikeun kamajuan urang kitu. Tah kitu model dukun. Nya model gitulah ai. Model dulu bisa. Nah, nya nu kitu lah mirip-mirip. Nu penting mah maju nah kitu lah, hoyong terkenal pokokna mah. Ku abdi oge parantos di wartosan. Yen upami Ceu Entin gaduh ka hoyong, kan Ceu Entin teh makhluk ciptaan Gusti. Nyuhunkeun we ka Gusti Abah. Kan Gusti mah hoyongnya banyak. Urang teh sumping ka anjeunna, naroskeun ka anjeunna. Kan eta buntin. Atuh da Abah lami upami kitu mah. Ya, mun urang ngaraos ciptaan Gusti. Mun urang geus ngarasa bener-bener aya nu nyiptakeun nyata Gusti nu Maha Kawasa. Atuh ulah rek kabawasa kabah-kabah. Ulah ieu mah milu ceuk batur kitu milu kitu. Ceuk batur kieu milu kieu. Bari teu jelas tungtungna anu ku urang rek diranapan. Tak gitu. Kartos? Kumaha?
Jadi teu jelas. Ieu teh cenah hayang geulis. Saha nu geus geulis ku urang Laut Kidul? Apaan cenah nya aya di ditu mah nu geulis Abah supados janten kacanak geulis kitu pan. Upami abdi parantos geulis Abah abdi pan tiasa terkenal gitu. Janten upami tos janten orang terkenal pan penghasilan teh namihan. Tah abdi teh panginten tiasa liren tina janten tukang lote. Maksudna kitu Abah. Tah kumargi ku panasaran teh ya abdi tumeres ka Abah. Nah atuh abdi teh kedah kumaha sajabina ti kitu teh. Kedah kumaha teh eta sae pisan. Ti mana urang ini ka Laut Kidul minta hayang geulis. Hayang geulis kumaha da urang mah sakieu buktina. Nya. Tapi nu tiasa ngageulisan mah kieu. Ye puntin buku Asep. Urang teh ibaratna wayangna hayang kasep. Ayeuna mun si Cepot tiga Arjuna mah disebut si Cepot meureun. Tuh. Jadi nu sabenerna mah kudu ka Kidalang. Kidalang teh nya eta nu tadi disebutkeun ku Asep teh anu ka urang nyiptakeun urang. Anu miara urang tah eta. Entong tong ka bawah sakaba-kaba. Gitu bah. Mun can pugu tungtungna buarek ti gubrus ka dituna. Buat ting ka dituna ka mana kitu. Nu matak cilaka. Meuning muntang euming mah ka pangeran. Carana kumaha bah? Carana muntang euming ka pangeran. Atuh ngadeuheus we ngadoa urang teh ka pangerannya. Jadi nu penting kudu hati-hati urang teh hartina geus boga cecekelan nyata pangeran sok sanaos ku Abah can dijelaskeun saha nu kudu dicekel ku urang. Tapi nu pentingna ieu ulah kabawa sakaba-kaba heula. Ulah ka ditu ka atawa bari ngantosan ti Dagor heula. Nyangakeun we eta mah. Alim atuh Abah nyeri ti Dagor mah panginten tami we nong abami abdi ti Dagor mah. Ge lamun urang ti Dagor kakara malik ka Gusti, Gusti bakal kitu. Tapi ayeuna ku Abah diwartosan nu miara urang teh nu nyiptakeun urang nyata Gusti maksud. Leres. Da jalma mah diciptakeun ana sami nu goreng nu alus anu gagah anu teu gagah anu kitu hartina eta sadayana ge diciptakeun teh manusia. Malahan teh urang teh kedah bersyukur bahnya. Kedah bersyukur. Kayaan urang sapertos kieu urang tiasa dicekapkeun boh ku kaperyogian sadidinten centin komo deui kurarai urang nu sakieu ge bahnya. Karena ciptaan Gusti bahnya. Jadi urang ulah ngalajur nafsu, bieu mah ngalajur nafsu apa aduh ruas yo. Reka mana ye jigna kitu. Sabab ngamun urang ngalajur nafsu engkena ti gubrus. Badan nu katempuhan teh. Taku kituna Abah marabeja. Yen manusia teh diciptakeun ana sarua. Sakadar wadah. Gira teh yang dinu 2 Korintus 4 ayat 7 tah. Dinu Alkitab Abah. Da Abah mah paratinggalin di Alkitab. Gitu Abah. Nya, di Alkitab suci. Kuasep wae teh. Kuasep sok. Oh aya Abah eta teh. Aya. 2 Korintus 4 ayat nu ka-7. 2 Korinta 4 tangani ka Gusti 2 Korinta 4 ayat nu ka-7. Saurna kieu unggalna sim kuring sabatur-batur anu jadi wadah eta harta ti sawarga ngan saibarat potane. Ari kawasa nu maha agung mah Allah nu nyangking lain sim kuring. Ya, tepat. Jadi lamun urang ngerasa kosong tuluy minta dulu wisa nu asup, urang juga dulu wisa engkena. Gitu Abah. Pan sakadar wadah urang mah. Naon rek dipake somong ku urang atuh. Wadah. Tapi Abah apa lami ngantosan kitu mah. Eta mah lami. Lain lami nu urang nu teu nepi. Oh. Teu sabar. Oh. Nyabahnya. Nya. Urang anu teu sabar. Gusti teh masihan ka urang teh dinu waktos nu tepat pisan waktosna. Aduh, lamun urang ningal Gusti mah lain manusia matak nah Gusti terlambat, Gusti teu pas gitu. Ini asal leuk-leuk atuh da Abah. Ulah tuh.
tak eta pentingna teh. Malahan mah centin upami rarancang Gusti mah nya. Kadang-kadang ku urang teh dianggapna lami. Tapi kapayuna centin eta teh nyumpingkeun kabagjaan, kabingahan. Jantan kedah sabar gitu urang teh. Jadi sakali deui nyarioskeun anu neme geuning urang teh sakadar wadah. Wadah teh kumaha ceuk anu di luhur ku urang ngeusianana. Urang ngeusianana kudu hati-hati. Cenah ieu teh keur wadah kami, jadi kami teh asup dirinya bieu keur wadah harta ti sawarga. Harta ti sawarga ngan saibarat potana. Jadi eueuh keur urang masa sombong hoyong hirup leuwih geulis sayang leuwih teu aya nanaonan. Da urang mah aja sakadar potaneuh teh tadi. Nya ngartosnya. Henteu ngaras teuing. Nya rada brai-braian gitu bah. Ngan eta perkawisna teh abdi teh nu rada kirang ieu teh dina perkawis salamina tadi oge Abah pami tadi kan saur Abah kedah sabar tah dina perkawis eta. Kumaha carana supados abdi teh tiasa langkung sabar deui ngantosan kitu waleran ti Gusti dina hirup sadidinten abdi anu parantos ngaraos bosen kieu kitu Abah maksud teh. Tadi ge nya terus diuningakeun nya abdi teh nya salaku potaneuh gitu kadang-kadang hoyong janten pot mas panginten gitu dina kahirupan teh. Kitu Abah nu janten perkawis dina manah abdi teh tadi sapali atos diwartosan ku Abah pan abdi teh kedah ngadeheus kedah ditamih ku sabar tah supados abdi ngengingkeun kasabaran eta tah abdi teh kedah kumaha deui maksudna teh. Eta teh maksudna mah kieu pan urang teh jadi pot anu nampi ti barang sawarga teh nu rek diasupkeun ka urang. Mohon. Tah ku urang teh kudu tampi tah kasabaran, kadeudeuh, kaasih, penguasaan diri jeung sagarupa tek-tek beung kanu disebut. Dan nu di luhur teh roh tatanya. Jadi buahan ka urang. Bagja. Deudeuhan kanu sanes. Tulung tinulungan. Nyaah ka sasama. Sangeusna dieusi ku eta. Tapi lamun ngeueusina lain eta, tah kuntin geuning ngareka kidul ngeueusina roro kidul lain deui di urangna. Benten janten nya Bah. Benten. Jadi tukang amok, resep ngewa, resep mahan ka batur, sirik, pidik, jahil kaniaya. Tah atuh upami kitu Abah, kumaha carana supados abdi tiasa nampi roh anu neme saur Abah disaurkeun teh supados aya buahan teh. Nah, lamun urang hoyong nampi ka Gusti. Gusti nu salerasna mika deudeuh mika eusi ka urang-urang sadayana. Parantos ngalungsurkeun putrana anu dipikadeudeuh nungan hiji-hijina. Mohon. Pikeun lumebet ka urang. Jadi eusi urang. Tah mohon centin kitu. Janten ka urang. mohon. Kumaha ngeusikeun ditampi ku pot teh ada urang ngapotadeun lambi we sok gitu. Engke tumuh di dinya. Teh teh jalaran ku iman nya Bah. Iman janten centin. Ku iman jelas eta teh iman urang nu kudu eta. Sabab urang kudu berpikirna leuwih jauh. Jadi lamun urang berpikir anu di luhur, ulah berpikir nu di handap. Kitu nya. Pan bieun teh mah ganding nempot teh nu geulis cenah loba duit gitu. Ari pikir nu di luhur, ari iman kan nu loba duit. Rek kumaha jadina nu matak jelema sok naik tes semplek nincak semplak kitu gagal kieu aral. Da eta ari rek nampi nu di ditu ari Gitu Abah. Gimana gitu. Jadi kumaha eusina. Tah lamun kumaha eusina urang bisa nempuh batur. Lamun batur ngamek teh jelemana mah teu ngamek. Nu di jerona. Nu di jerona tah centin. Apanya? Jadi lain jelemana batur ngamek urang ditonyok kitu eta jelemana nu rusak. Nu di jerona pan anger. Kayeun nu bae tadi teh geuning aya harta ti sawarga keur ka urang. Lamun urang boga harta ti sawarga eta dijieun musti ka urang. Engke tumuh anu luar biasa. Nu ninggal ge anu sanesna Abahnya ngaraoskeun eta nu sebat harta sawarga teh. Nu sanesna ge ngaraoskeun kahirupan urang. Nikmatna kahirupan urang. Ayana urang
lain ieu mah urang pindah teh urang numpang euy pindah tuh cenah si itu cenah ngewa ka urang teh lain tapi ieu mah dipuntangan ulah-ulah ngali ka mana da di dieu geuning kejadian tentrem ayam sabab di urang aya harta sawarga teh di jero ari harta sawarga teu menguasai nafsu urang tos sok elewae ku nafsu sok elewae ku nafsu eta nu kudu kade dira tarima geraprak dira tarima sing percayanya tah bisi aya unek-unek anu naon tanyakeun deui sok tanyakeun ayeuna sabab entin mah da jarang ka abah teh abah teh sibuk abdi teh abah nya dagang lotek abah maklum lah nya namina oge pedagang gitu nya abahnya upami ieu teh nya upami aya kapanasaran we tadi abdi tos ngupingkeun runtutan ti abah teh nya abahnya janten upami urang parantos nampi Gusti nya roh Gusti anu ngalinggihan urang harta sawarga teh urang teh janten tiasa memancarkan aura maksud teh sanes supados janten tiasa mangaruhan kanu sanes kitu semohon tadi teh saur Kang Asep teh janten nu sanes oge ngaraos betah upami aya urang janten nyanak pangaruh anu sae kumargi dilebetna tos dilebetan kuno sae semohon kitu maksudna kamu kuntin tos ngartos abdi tos gaduh Gusti ciptaan Gusti tah eta teh entong dipikeun ku ceun nu mawi nya ieu di nu bieu oge katemposan ku abah urang geus percaya ka Gusti urang lain percaya ka Gusti percanten yang kita aya Gusti anu luar biasa anu mika kasih ka urang urang neangan deui ka laut kidul eta teh ngaranna teh ceuk paribasa kolot mah jati kasilih ku junti ari jati teh alus weweug alus seungeun ari junti aduh babari bok-brok dipake pamikul bengkung dipake pacar teruhai dipake pangarat bingkeng jadi artina naon tapi daunna apir jati bisa pahili lamun urang kurang artina jadi lolobana pan kurang arti disangka teh cenah disangka teh cenah ieu ti Gusti pasti ngalewatan Gunung Kromong da tareka apa cenah kitu abah eta tareka nu disebut tareka eta teh nu sabarna beda pisan jeung urang nya urang mah tarekah teh kumaha ngamumule naon tadi teh harta sawarga teh super janten leubeut buahna batur sepeun kanu buahna lain ngewaeun sanes batur wae abah urang oge panginten ya pasti karaos ku urang mah moda nu wadah nu kaeuntepanana jadi benten dadalin dina urang ge dinu laku lampa ucap paripola urang sari dina teh ngeunaheun gitu jantan moal aral gitu nyabahnya moal kabitaan gitu meureunnya bahnya lamun kabitaan kene ngaranna teh jati kasilih ku junti nu dikeuweukna jatina bisa leungit nya pan mirip teh abah panginten mirip nu mata kudu hati-hati sabong broy gitu tah ieu ngawartosan lain urang teu meunang boga lain teu meunang beunghar lain teu meunang urang pinter meunang tapi sadayana oge pertumbuhan atama tumuwuhna anu harta ti sawarga anu murag ka urang jadi kadenya sakali deui ulah jati kasilih ku junti ieu mah geus aya jati anggarna ngan junti rideran jadi sangsara nuhun jadi cilaka jadi ayeuna urang kudu leres-leres anu ku urang kahartos cepang sing pageuh mohon yen urang aya lantaran aya nu nyiptakeun urang diciptakeun lantaran nu nyiptakeun aya kahayang ka urang nyata jadi potaneuh teh engkerek dipelakan mohon nu ti sawarga teh sareng ieu bah saena ari Gusti mah saleresna mah centin Gusti teh hoyong pisan caket sareng urang tah eta komo upami urang naon nyarios ka anjeunna atanapi nyuhunkeun ka anjeunna pasti diwaler ngan waktosna kadang-kadang urang mah kadorong ka jurungku eta ku nafsu urang hayang engal ningal tah ayeuna mah tos rugi urang doakeun deui entin atunya mohon bah sok urang areus mangga urang areus Gusti anu agung nu abdi disembah siang kalawan wengi nyangakeun ieu nyintin
Nu tadina reka bawa sakaba-kaba, nu tadina bade milari junti ngalepaskeun jati. Ku Gusti oge hapunten sagala rupi samudaya kalepatanana. Ayeuna nyangakeun ka Gusti supados ku Gusti oge salamina di Pialire, salamina di Auban. Naon kahoyongna tangtos si cumponan. Atur nuhun mung dilebet Gusti Yesus ari parantos ngadeus haleluya. Amin. Hatur nuhun Abah. Abah. Ye, bari ngaleutnya. Asep teh tos di kebon teh acan menak tuangan. Nya mangga. Ya Abah aya. Ye rek nyarios heula. Rek nyarios heula ka pamirsa. Tah kitu pamirsa nu salaresna mah. Badi karaos pisan. Lamun urang jati kasilih ku Junti teh lain beuki unggul, lain beuki senang, lain beuki gagah tapi beuki peot. Taku kitu na kade pamirsa oge anu percanten kanu Maha Kawasa, nu percanten kanu nyiptakeun di bumi langit. Ulah jati kasilih ku Junti entong pipilueun ka ditu ka dieu. Tah kitu pamirsa mangga atur nuhun Gusti ngaberkahan para wargi sadayana. Atur nuhun.